Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng sim kuring sapara kanca. Tata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, tim kuring sapara kanca ngahaturkeun sewunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga Mitra Pasundan. Mitra Pasundan, dongeng Sunda nu kusim kuring sapara kanca bade di Padar, nyarioskeun perkawis salah sawios kajantenan ti zaman gorombolan, wewengkon dina carios nyaeta Kuningan, Jawa Barat, seratan Bapa Sajudin Natadi Sastra. Hatur nuhun ka pangarsa Pak Sajudin Natadi Sastra. Hapunten Mitra Pasundan. Bilih aya nami atanapi tempat nu kasebat, estuning mangrupi bagian tina ieu carios. Mitra Pasundan, kira-kira tahun 50-an katompernakeun harita teh, kuring ngabdikeun diri di salah sahiji sakola nu kabeneran di lembur kuring. Saanggeusna di sakola SGB tahun 1858, kuring kalayan dibaturan ku sabaraha batul kuring nyaeta Ubud, Mod, jeung Muti ngajar di sakola di lembur kuring. Kuring jeung Ubud urang pribumi minangka nama. Sedangkan Muti jeung Mod mah babaturan saangkatan tamatan SGB tahun 50 genep anu ditempatkeun di lembur kuring. Sararea masih papada bujangan. Kacaturkeun tanggal hiji harita teh kabeneran nincak dina poe Sabtu. Jadi nyanghareupan malam Minggu atawa Ahad. Sabada ti tajuk nyaeta tas salat Isya, memeh ngabring jajan heula sorabi jeung goreng oncom. Nu satulina mah ka bumi na Bapa Manti Guru. Harita mah tacan disebut kepala sekolah, tapi Manti Guru. Ka imah Manti Guru teh nyata sedia nyarokot gaji, anu biasa dicokot unggal bulan. Didinya teh ngarobrol kalawan salsenaker, bari ngawedang panyuguhan ti pribumi. Sabot pagunten bari ngawedang, na atuh kalayan teu kadenge ti anggalna anu pupuntenan, teu kadenge reketna panto, nyaho-nyaho dibetahkeun ku hiji sora nu handaruan. Angkat tangan kalian dan jangan ada yang berani bergerak. Popatan kalima pribumi da Ibu Manti mah harita teh teu milu ngariung. Gewas ngaralieu ka palobah anu ngabetahkeun. Tetela kuring teh sararea geus ditingker ku komplotan gorombolan DITII. Bumi Bapa Mantri diasupan ku gorombolan. Nya harita teh asup lembur kuring keur mimiti werit ku gorombolan anu ngaku-ngaku nama DITII. Tapi werit harita mah tacan garalak. Harita mah lamun maranehna ngajorag ka pilemburan, ukur mana duit, mana beas, geus hasil mucekil mabarigil deui. Sejan neruskeun hanca nataran ka unggal imah di pilemburan. Minta duit jeung beas anu biasa mah cenah alasan teh geusan beko perjuanganana. Nya eta kitu sote dina tahun 57-an. Tapi katang sok jadi galak ka hiji lembur teh. Lamun kapegat ku tentara anu patroli,
Terus ti pihak gorombolana aya korban, lembur teh sok diancam. Diranjah deui ku gorombolan bari aya nu ditandasa jeung imahna diduru. Ngabales minangkana mah eta gorombolan teh. Da ceuk itunganna mah moal kapati-pati ka pegat ku anu patroli, lamun eueuh anu laporan. Anu matak harita mah sing sarwa salah, lapor salah inget kana wawalesna imah diduru jelemana ditandasa. Teu lapor oge salah disangka ku tentara yen urang lembur teh sailon atawa biluk jeung duru wiksa. Hei kalian, angkat tangan dan jangan coba bergerak. Sakali deui eta sora kadenge handaruan. Datangna teh ti salah saurang anu nodongkeun pistol. Komandana meureun eta teh. Kalayan dibaturan ku tiluan anggotana. Anu duaan nodongkeun bedio, anu saurang nyorendangkeun granat. Ka anu nodongkeun pistol, asana teh kuring moal poho nepi ka iraha bae oge. Ka eta jalma teh apal kana beungeut atawa paromana. Jadi anggota gorombolan nu asup teh jumlahna 4. Biasana mah di luar ge loba keneh ngaliud baturna. Jeung biasana mah sok jadi saregu nu datang teh. Anu teu asup ningker imah ti unggal juru, anu saurang hareupeun lawang, jang mere komando yen tugas rengse. Atuh limaan ka asup kuring rancung angkat tangan. Nu satulina mah digaradah ku anu nyorendang granat. Sajongjonan oge ti anu limaan teh geus pindah ka manehna. Duit gaji anu karek disakuan, pulpen dicabut tina saku, jeung jam tangan diprosotkeun tina leungeun. Bari-bari jil deui anu nyekel pistol pangpandeurina sakali deui ngancam. Awas, jangan ada yang bergerak. Bergerak, kami sebak. Bari papada kasima ka reureuhnakeun kadenge ti luar maranehna ngomong. Kamu masuk lagi. Ajak mereka ikut. Tak usah lah. Toh mereka pada ketakutan lah. Kapireng sora nu nembalan. Ayeuna sareuneun saketna sote. Tapi kumaha lamun urang geus jarau, maranehna teh terus lumpat laporan ka pos tentara euy. Ceuk sora anu sasora jeung anu tadi nitah asup deui. Nya kitu. Kumaha nya? Ceuk sora anu ngabenerkeun kana eta panita. Bari nodongkeun bedil anu asup deui teh ngabentak. Semuanya keluar. Coba keluar. Ikut dengan kami. Bapak tidak usah ikut. Sudah tua. Bari manehna teh nunjuk ka Bapak Manti Guru. Tapi awas. Jangan lapor. Kalau kami kasusul tentara, ini yang berempat anak buah Bapak, kami habisi. Opatan. Sabada karonco dan duit pulpen jeung jam tangan teu bisa majar kumaha. Opatan nuturkeun bijil. Opatan nurut di bawah nataran imah menta beas yang duit. Beas dieurihkeun kana karung. Nyata karung tarigu bawana. Itu jeung kitu bae ka unggal imah di eta lembur. Atuh kuring opatan kabagian kabeh mawanggul karung beas. Kitu jeung kitu bae mitra pasundan meunang meureun 2 jama. Kitu lah meureun meh nepi ka jam 11 peuting. Sakali deui harita mah keur salabar keneh. Komo sanggeus nyarahun yen kuring sabatul-batul teh guru jadi henteu pating sarentak sanghor teuing ka kuring sabatul-batul. Ngaromongna mimiti laleuleuy. Kusabab kitu, basa nepi ka tapal wates tatangga desa, kuring wani ngomong ka marnehana. Punten atuh Pak, engke upami di desa anu dipayuneun, kenging deui anu kasalempek nyuhunkeun digentosannya. Ceuk kuring anu ngawani-wanikeun maneh ka gorombolan jadi juru bicara. Adik, kitunya kitu ya. Jawabna. Kocap nepi ka wates desa anu rek diasupan, kuring disampeurkeun ku anu ronda. Meureun disangka mah kuring sabatul-batul teh baralig kapeutingan.
Eta meureun sapedah papada mamanggul karung. Teu nyarahun yang disatukangan kuring teh aya anggota gorombolan. Da jeung nyana atuh gorombolan teh ngahaja ngaanggangan kuring. Siasat meureun ti ditu nama ambeh menang deui tawanan. Sabot kuring ditaranya ku anu ngaronda nya maranehna teh dikepung, dibentak sakumaha biasana. Kalian angkat tangan. Jangan berani bergerak. Saterusna eta anu ronda teh anu kabeneran opatan di jumlahna teh mitra disina ngagantian kuring sabatul-batul ngagantian manggul karung jeung ngetrokan paimahan. Tulila anu disebut komandan gorombolan teh nyarita ka kuring sabatul-batul. Hatur nuhun bapak-bapak. Hatur nuhun. Ceuk komandana ka kuring jeung ka batul-batul kuring. Manehna teh nyaritana leuleuna karon. Tapi dina palebah nyaram lapor mah biasa bae sakumaha sora anu ngancam. Silahkan bapak-bapak pulang. Tapi ingat, jangan lapor ke pos tentara. Kalau nanti kami diuber tentara, itu berarti bapak-bapak yang melapor. Ingat, kalau itu sampai terjadi kapan-kapan lembur saudara banjir darah dan jadi tanah merah. Perhatikan itu. Bari lungse rewas kanggeusnakeun sajajalan kuring opatan baradami lapor atau henteuna ka pos tentara. Ditimbang-timbang heula kumaha pihadeunana. Ingat kana lapor salah, teu lapor salah. Kacindekanana mitra kuring sabatul-batur kalembur heula, lapor ka balai desa heula, engke tidinya kumaha diaturna ku Bapak Kuwu. Mitra Pasundan, kacarioskeun di balai desa lembur kuring geus ngumpul Bapak Kuwu sapamongna ragem. Oge anu sejen-sejen haladir kitulah aya kana 15 urang mah di dinya teh. Kaasup bapaman ti guru kuring. Teu sirikna kuring sabatul-batul pada ngarangkulan. Jeung mani bareng deh kawas anu dikomando ngucapkeun alhamdulillah saralamet. Da bapaman ti guru mah nepi ka bareueus socana oge. Sakabehna hayang pada nanya ka kuring sabatul-batul kabeh hayang nembongkeun hiji ka bunga. Rupa-rupa karedalna kalimah-kalimahna. Ketang mama kiai atau ajengannya eta imam tajuk barang ti kuring soralat berjamaah oge aya di dinya. Ku anjeuna kuring sabatul-batul disena nginum heula cai herang. Basana teh jeung nambaan geusan ngalalerkeun urut kabur pangajian. Cai meunang ngadungaan ajengan cenah. Kuring anu ngahideng-hideng maneh minangka juru bicara. Laporan ka Bapak Kuwu, tapi oge pasti kabarandungan ku sakur nu haladir. Kuring nyaritakeun sacerewelena kalawan gemet naon-naon nu kaalaman ti mimiti kacara ku gorombolan nepi ka ayeuna pasing hareup jeung aranjeuna. Satutasna kuring laporan Bapak Kuwu muka pamadeganana. Geus jelas kitu mah tinggal urang anu kudu mancen tugas laporan ka Bapak Tentara. Wayahna ulah ku ujang-ujang guru. Bapak-bapak guru punten. Karunya baraluaseun kene. Peryogi kauninga ku sadayana. Nu matak tadi sim kuring ngahulag. Ulah boro-boro laporan. Kahiji tacan jelas masalahna. Kaduana malah ieu anu utamana ieu nyaeta ngajaga keselamatan bapak-bapak guru. Cacakan buru-buru laporan mah teu mustahil eta gorombolan teh buru-buru diudag. Lamun heug kejadian kontak senjata antar tentara jeung gorombolan teh kumaha lamun heug bapak-bapak guru anu jadi korbana. Tah kitu pamaksudan teh anu matak tadi sim kuring ngahulag buru-buru laporan sultenan manawi kahartos ku sadayana. Kartos. Bapak Kuwu nyelang eureun heula nyaritana anu ngabarandungan papada unggut-unggutan kulantaran taya anu nyarita. Bapak Kuwu neruskeun deui pamadeganana.
Ye, para sepuh oge dulur-dulur. Ongkohan bapa tentara oge parantos arapaleun kana pijalaneun marulang nate. Jadi saupama dipegat di pijalaneun mulang nama moal kaciri yen eta teh hasil tina laporan urang. Ye, gorombolan teh tangtu boga anggapan yen maranehna teh pasarandog alias pasangrok jeung tentara anu patroli. Tah, kitu pamadegan bapa teh. Oh, kahartos paku kahartos. Cek ajengan tajuk guring. Oge cek sejen pada saur manuk. Ragem nyebutkeun kahartos. Tah, hai kahartos manuhun. Kukuring cek pamadegan bapa mah ye. Bapakku neruskeun deui cariosanana. Yen laporan teh engke bae. Engke, ulah geuwat-geuwat. Nyaeta sanggeus jam 12 kaditulah. Bapak ngutus anu laporan. Nyaeta bapak juru tulis jeung bapak kapala kampung Kaliwon. Punten Paku. Kumaha saupami di Paido? Muhun laporan teh telat pisan. Ceuk bapak juru tulis tumanya ka Paku. Paulis, bejakeun bae. Puguh ieu laporan teh sabadana anu ditawan darongkap nya. Sabadana maranehna nyaritakeun pangalamanana. Maranehanana disinareureun heula karunya pada lalungseun. Lungse ku kasieun jeung lungse ku kacape. Urut mamangul beas kitu wae Paulis. Oh, muhun kartos Paku. Bapak juru tulis jeung bapak kapala kampung Kaliwon unggeut-ungeutan henteu nyarita nanaon deui ka Paku. Rengse eta masalah kuring sabatul-batul henteu mulang ka imah masing-masing tapi biasa moro meuting ditajug. Sakumaha kabiasaan lamun tas ngalong. Anu puguh mah ditajuk oge henteu bisa sare ieu. Ngadon galuntreng bae ngarobrol nyaritakeun kareuwas kareureunnakeun. Geus capek guntreng oge anu puguh mah sanajan cicing, tapi pipikiran mah kumalayab ka mana-mana. Kocap kira jam 3. Kadenge suara tembakan sabara rintakan. Tor. Hawar-hawar ti kaanggangan datangna eta suara tembakan teh kira-kira ti palebah jajalanan. Nyaeta jajalanan mulang para gorombolan. Geus teu sak deui. Sarerea sapamadegan mastikeun yen gorombolan kapegat jalanna ku tentara TNI. Bubuhan di pilemburan atuh isuk-isuk oge geus sumebar beja yen aya gerombolan paeh katembak. Nyaeta di burung nyangku. Kitulah kira-kira 3 kilometer ti lembur kuring. Katembak, layona henteu bisa dibawa ku babaturana. Rame papada hayang nyaho. Kawas kumaha rupaan anu paeh katembak teh. Breng kuring sabatul-batul. Isuk-isuk teh geus merul ngadon ngajugjug. Moro tempat anu kabejakeun teh ya. Merul oge nu sejen jalma-jalma salembur. Palana saraneun sakabehna. Nepi ka anu dijugjug teh nya bae jelema manigeus ngagimbung. Kabeh panasaran hayang nyidik-nyidik beungeutna. Atuh tangtu bae nu pang panasaranana mah kuring sabatul-batul. Ari beh teh ari ditelek-telek yakin pisan yen anu katembak teh nu tadi peuting ngodokan saku. Nyaeta nyabut pulpen tina saku kuring sabatul-batul jeung morosot-morosotkeun jam tangan. Tiis-tiis jahe ceuk paribasa mah. Da boh lembur kuring boh tatangga desa aya kana 4 bulan mah teu aya kajadian naon. Nyaeta kaasupan ku gorombolan. Anu matak, anu tadina lembur sok tiiseun mimiti haneuteun deui. Mimiti anu sok ngaralong adindit deui. Ngaralong deui kaasup kuring sabatul-batul guru geus biasa deui meuting ditajug. Harita teh kuring tacan barijil ditajug kebeneran keur poek bulan. Kira-kira jam 10 peuting kadenge anu pating jurug-dug lalumpatan ka pipir tajug. Rek moro ka palebah kebon, rek pada nyaramuni.
Hadenge pada ngaromong cenah aya gorombolan asup deui ka pilemburan. Malah bejana aya nu ditandasa. Isukna kares jelas. Aya opatan anu ditandasa teh di eta lembur. Bapak Ubed, Bapak Sudana, Bapak Adun, jeung Bapak Ujang Herudin. Mungguh matak muringkap bulu punduk nempo anu maraot kitu. Buah bitis garudawang. Palastrana teh lain ditembak, tapi palastrana teh ditandasa. Tangtuna oge palobah sukuna jiga nama dikadekeula. Memeh ditandasa teh ambeh henteu lumpat. Tetelah harita mah asupna ka lembur teh lain rek menta beas, lain rek menta duit tapi datang rek males pati. Mulangkeun pamales dumeh 4 bulan anu kaliwat aya babatulana anu beunang katembak ku tentara. Kapikiran ku kuring meureun mana maehan nana lain ku tembakan malah rikip moal kapireng sora tembakan ka pos tentara jaga. Mitra Pasundan diitung-itung nepi ka kurang leuwih dina taun 1862 sanggeus aman. Aya kurang leuwih 8 kalina lembur kuring diranjah gorombolan. Sakituna oge muji syukur ka Gusti anu Maha ngaping ngajaring. Henteu ari nepi ka kajadian jeung Rajapati mah. Sakumaha anu kajadian harita dina asup anu kadua. Malah tampolana arasupna oge henteu bisa laluasa. Kajadian eta teh lantaran kesadaran warga desa kana ngajaga lemburna sewang-sewangan. OKD alias Organisasi Keamanan Desa, lamun kiwari mah hansip, beki tingkatkeun kamampuhna jeung kamampuanana. Ditingkatkeun tu diaping ku 2 anggota tentara TNI anu ditempatkeun di unggal desa, kaasup desa di Lembur Kuring. Kira tahun 1895 pun uak lanceuk misan pun bapa anu saba tur bumen-bumen di Jogja. Geus aya kana 15 tauna kagungan hajat. Dasatna manikahkeun putrana anu kaduanya eta Ceu Amina. Kuring masok nyebut teh Ceu Aam. Maju usahana pun uwa teh di dituna. Dugi kaparantos kagungan kendaraan nyalira. Kanggo zaman harita mah geus kagungan kendaraan nyalira teh geus kalebet jegul pisan. Keur ukuran urang pilemburan mah sakurang-kurangna keur ukuran urang Lembur Kuring. Kuring ka Ceu Aam teh conggah pisan. Eta bae lamun parang Ceu Aam aya, kuring teh sok nyacapkeun ka sono. Sono dumeh carang patepung. Sono ku kagumaraya anana. Sono kana kagelisana deui. Pun uwa teh bager pisan malih mah. Kitu ceuk sararea oge. Najan jauh merlukeun sering kalembur. Babakuna mah nyang hareupan bulan puasa atawa lebaran. Ngadon syukuran munggahan. Ngadon ngabagikeun zakat ka anu kaasup mustahik nya seungit jenengan uwa teh di lembur. Basa Ceu Aam dinitikahkeun teh di lembur ukur sabaraha urang anu moro ungkulan eta teh. Itulah nyaeta para sepuh wungkul anu kaangkut ku samobil. Mobil uwa anu mapaggeun ku jauhna atuh antara Kuningan jeung Jogja mangsa harita. Kuring oge henteu milu. Tangtu bae da kuring mah tina umur oge tacan kaasup para sesepuh. Ongkoh ti anggalna oge kapun uwa geus dimaklum. Moal ngabarabaikeun ka sarea, disuhunkeun pangdungana bae ti kaanggangan malar pamaksadanana dina purungna taya halangan harungan. Malah jang nyugemakeun duluran anu lembur, uwa teh janji yen dina hiji waktu mah bakal ngahajakeun ka lembur. Ngahaja inyana teh rek syukuran, ngahaja rek nyilaturahmikeun putrana anu anyar rumah tangga. Cohagna mah rek ngenalkeun minantu mitra. Heuleut sabulan titas nikahkeun, pun uwa kalembur deui. Samobil dieusian ku tujuhan, anu genepan kulawarga uwa pameget jeung uwa istri, Ceu Aam jeung carogena, jeung putrana anu sejena duaan. Ari nu katujuhna supir,
Cenah mobil anu dipake oge lain mobil kagungan ua, tapi mobil anu caroge na ceaam. Pangusaha anu keur meujeuhna atawa keur mimiti nanjak atawa naik daun. Kocap basa rombongan nepi kalmur. Kuring teu bisa buru-buru nepungan ka eta rombongan ua. Puguh geus 3 poe teu ngajar oge, teu bisa ka mamana. Lalung sekeneh pisan tas katarajang utah miceun. Angkanan teh lamunnya oge masih lungse, dina maleman prungna syukuran mah rek maksakeun indit ka imah ua. Alhamdulillah. Dina maleman prungna syukuran di bumi ua, kuring bisa milu ngariung. Malahan ngahaja datang oge rada ti anggalna keneh, maksudna mah ambeh papanggih heula. Ambeh ngenalkeun heula ka caroge caam. Anja kal inyana teh keur suwung. Cenah mah inyana teh keur neangan film heula ka toko. Jang engke motret ambeh aya kenang-kenangan. Kacatulkeun prungna muka riungan teh dibuka ku pidato ua ku anjeun. Ambeh jelas cenah sok sanajan anu ngariung teh calikna sarila, ua teh cumariosna bari ngadeg. Di ngawitan ku ngahatur nuhunkeun ka sakumna anu sarumping ua teh nedasih pidoa ti sadayana. Pamugia cenah putrana anu nembe ditikahkeun pinareng sakinah mawadah warohmah ti mantenna. Tangtu bae diaminan ku sakumna anu ngarariung. Tidinya anjeunna ngalieu ka palebah panto kamar. Mangga ku sadayana aruninya raraina pamegetna Nyi Aam teh. Saur ua bari nunjuk ka hiji budak ngora umurna kira-kira 30 tahunan. Jenenganana teh Engkos Kosasi. Ceuk ua nerangkeun ngaranna. Mitra Pasundan, anu disebat ku ua Engkos Kosasi teh kaluar ti panto kamar. Terus nangtung ngarendeng sareng ua. Unggut ka sakun ngariung. Kuring maling-maling. Neges-neges beungeut nu ngaran Kang Engkos. Kitu jeung kitu bae duka sabaraha kali. Jeung duka di anu kasabaraha kalina. Kuring paamprok teuteuk jeung inyana. Taksiran manehna ge sarua kagetna jeung kuring. Serese teh hate nyereset ka bina-bina. Yakin yakina ceuk hate. Moal kalinglap. Yen eta rarayan nu ngaranna Kang Engkos teh ku persis pisan beungeut gorombolan anu nodongkeun pestol ka kuring sabatur-batur di bumina Bapa Manti Guru. Persis pisan. Henteu bisa dibantah ku sorahat teh sejen. Henteu bisa dibantah ku rupa-rupa boa. Sarimbag boa, kembar boa, da puguh tempat antara Kang Engkos jeung nu nodong teh jauh ka bina-bina. Jauh pisan. Jogja jeung Pilemburan Kuningan. Tapi kukuring dibantah deui, buktina apan ua oge urang dieu. Geuning usahana tebih pisan di Jogja. Sayogja jeung Kang Engkos. Teu bisa dipopondah goreng sangka ka Kang Engkos teh atuh. Nyucut goreng sangka teh gerentosna kana hate. Moal salah deui ladang mana beas, mana duit. Jeung sapapadana dina jero 5 tahun dikumpulkeun geus loba geus aman dibawa luncat usaha kumanehna teh dijieun modal jadi bae hiji pengusaha muda anu sukses nuju galang. Kabaro beda ku pikiran-pikiran eta kuring jadi teu ngadengekeun kasauran ua deui. Ngeuh kagereuwahkeun ku sora amin tinu ngarariung. Ngaminan mama ajengan maoskeun doa. Sebel katungtungnakeun anu matak nepi ka ua marulang deui ka Jogja oge kuring teh henteu nepungan deui. Nya sebel. Alasan ka ua katut Aam mah bisa direka-reka ieu. Titas harita mang tahun-tahun kuring teu papanggih. Dumeh ari Kang Engkos kalembur oge kuring tara manggihan inyana. Teu nyarahon batur mah kuring kitu peta teh lantaran dengdem kungsi ditodong ku inyana.
Malah anu puguh mah kungsi kuring kakenaan goreng sangka. Cenah lantaran kuring miharep ceam. Kari-kari kapiheulaan ku Kang Engkos. Kitu sote sapedah kuring rada telat laki rabi. Nya mitra, Kang Engkos teh sering ka lembur kuring. Malah ngarana di lembur teh beuki seungit nyambuang. Lantar nama waktu di lembur ngahadian masjid jeung madrasah anu waragadna ratusan juta ukuran pilemburan tahun 80-an. Uwa jeung Kang Engkos nupang ageng nyumbang. Lamun ngirikan ngaran-ngaran para donatur teh. Puguh kitu biasana oge lamun di pilemburan ngayakeun usaha gotong royong pangwangunan. Danana teh hasil reongan anu dikeunakeun ka warga lembur. Di panta-panta saluyu jeung kamampuhan sewang-sewangan. Ditambah ku ngabagikeun proposal ka sakumna warga nu usaha di pangumbaraan sakali deui. Uwa jeung Kang Kos pangageungna. Ngalaman 2 kali kuring ngobrol jeung Kang Kos teh di Bumina. Anu mimiti basa rombongan PGRI piknik sabot rombongan shopping di Malioboro, Yogyakarta kuring nyimpang ka Uwa jeung ka Kang Kos. Kaburu kaduanana sajelos satengah jam oge da Bumina padeukeut. Ngobrol binarung rasa sono bubuhan kakara harita-haritana ti saentasna dikenalkeun oge. Teu karagok teu sing. Geus teu geuneuk teu maleukmeuk. Kaya gunana kejadian anu geus manglawas-lawas ka kubur mangsa terus-terusan dipihara. Nyiar-nyiar pidosaheun. Geus papada kolot ieu, geus papada boga anak, boga incu. Nyiar-nyiar pidosa nunggul. Mending lamun eta teh atawa eta suudon teh bener. Nya geus kolot kiwarima. Ari umur teh apan samang-samangsa geus loba itunganana. Eta teh ngandung harti saeutik deui vesana. Balikan anu kadua mah ngendong. Harita mah biasa rombongan para kepala sekolah studi banding ka SMP. Aya waktu kurang lebih sapeuting sampe isukna mulang deui ka lembur. Minangka disuguhan dahar teh ku Kang Engkos diajak dahar lesehan di Malioboro. Anu lamun urang mah eta teh dahar bari sila dina amparan. Bari dahar teh Kang Engkos ngobrolkeun cita-citana saurna. Mugi ya Allah marengkeun kaumuran. Cita-cita akang mah kari dua deui. Hayang nungkulan heula anak anu duaan deui laki rabi. Anu kaopat jeung anu kalima eta teh tidinya hayang umroh, hayang beuki meresihan diri akang teh. Bagja kali intang bagjana akang teh. Kang Engkos nuluykeun deui cariosanana. Anak nu tiluan geus bari sahirup sorangan. Agulkeuneun malahan mah. Atuh anu duaan deui insyaallah anu pangeus bungsu anu jadi dokter tahun hareup hayang diresmikeunana. Atuh anu bungsu pi insinyureun katempona mah geus boga implengan. Rencana keuneun lah lamun geus lulus teh. Alhamdulillah Kang. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cek kuring ngaaminan kalawan ikhlas mugia sagala cita-cita kaijabah ku mantena. Ari ayu kumaha rencana lamun geus pangsiun. Cek Kang Engkos sumanya ka kuring anu ku kuring dianggap mangrupa jalan geus nepikeun angan-angan. Nyaeta anu kasawang. Isuk jaganing geto bisi aya perlu ka anjeunna. Teu pisan-pisan bade tuturut mending ka akang. Puguh anu dicita-cita teh isuk pageto artos taspen teh hayang dianggo kanggo ngalaksanakeun ibadah haji Kang. Tindak nama abdi oge parantos panteng nyaeta gaduh hayang gitu hayang ka Mekah Kang. Hayang nyampurnakeun rukun Islam anu kalima. Mugi wae Allah Subhanahu wa taala manjangkeun yuswa dugi kana waktosna Kang. Alhamdulillah duaannya jeung ai istri nyita-nyitakeun teh. Ceuk Kang Engkos magat kalima. Memang kudu kitu. Geura nikmat teh ka Mekah paduduaan jeung pamajikan mah karasa ku akang bareto. Kitu ceuk Kang Engkos horeng manehna teh geus jadi haji mitra.
Muhun Kang, itu pamangsalan abdi sakulawargi teh. Tayasane satu dasih pidu anati akang sareng ti Caam. Aduh, salah kasih dalam anu boga cita-cita mulia henteu didungakeun mah Amin, amin hun Kang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu kuring teh itu. Saterusna minangkang ngabungbuan obrolan kuring neruskeun. Kang. Ketangnya Kangnya. Dina ayana oge kakirangan 1 juta 2 juta mah abdi yakin akang oge moal cicingeun. Kang engkos ngahehe dibarengan ku Caam. Kang engkos gumujeng oge Caam. Mita Pasundan. Kacaturkeun taun kamari Kang engkos mulih ka Jati mulang kakawangan. Ukur bubulanan bae ti samulangna umroh ti Mekah. Bagja pisan Kang engkos teh bagja liwat saking sadaya anu dicita-citakeun kalaksanakeun. Nya laksana nyaksian 2 andai putrana nu ditikahkeun. Laksana ngalaksanakeun umroh. Bagja pisan cek paribasa nama mitra. Bagja kamanyangan, bagja kagiri-giri, bagja dunya para putra geus di dasaran ku atikan kasolehan. Bagja piaherateun mugia husnul khotimah. Geus pasti ti ajalina kitu sing horeng ngobrol bari dahar lesehan di Malioboro teh ngobrol anu pamungkas. Mitra, kuring manggihan surat cenah Caam keur beberes manggihan surat. Surat geus di amplopan, geus lengkep di alamatan. Ngan tacan ari di perangkuan mah. Dikirimkeun soteh bisi aya wasiatna, anu penting kabaca ku kuring. Puguh anu nulis nama geus teu aya di kieuna. Dikirimkeun sakumaha ayana, dah henteu dibuka heula ceuk Caam. Tara barang buka kana hak batur cenah, sok sanajan ti salaki oge. Kitu talatahna Caam ka anu titipan surat. Teu penting dicaritakeun saha-sahana anu dititipan surat mah. Lamun diperelekeun mah eusina surat teh kieu. Cenah boa malah mastikeun anu narimana sumbangan teh baroga anggapan yen anjeunna tukang gede sedekah, tukang gede infak. Anu sabenerna mah lain kitu. Anu sanya-nya mah eta teh itung-itung mulang-mulangkeun harta banda kasing saha anu kungsi dipenta kalawan paksa pirusa bari jeung matak pisoakeun. Anu matak cenah tara tinggalin milu nyumbang ka lembur-lembur anu keur ngayakeun gotong royong pangwangunan. Diinget-inget heula cenah lamun rek nyumbang teh ku inyana. Diitung-itung disaliukeun jeung hahargaan dina waktuna ngaluarkeun sumbangan. Jadi lamun menta kalawan maksa ti hiji lembur teh meunang saanu letereun beas jeung saanu grameun emas, mere sumbanganna teh Mitra Pasundan saanu letereun jeung saanu grameun kali harga harita. Asana cenah deui sakur lembur anu kungsi didatangan ku anjeunna anu kabejakeun keur gotong royong pangwangunan mah geus kasumbang kabeh. Ngan inyana tara ngabejakeun ngaran anu sabenerna saha. Lamun ngeusian kana proposal anu datang teh tara ngahajakeun nyebutkeun ngaran atawa nandatangan ku ngaranna. Puguh nyumbangna oge diniatan mulangkeun. Nyumbang bari ngadungakeun mugia ganjarana sing jadi ganjaran anu kungsi dipentaan bari dipaksa pirusa. Migawe kieu soteh minangka milu aub kana cara mulangkeun anu hese dijujutna. Mugia cara kieu teh dipikaridho ku mantenna
ku Gusti Allah anu maha jembar karuniana. Aya pesena ka kuring teh mitra, cenah dina rek malah kudu awal akhir mah dibejakeun ka kulawargana, ulah togmol teuing, tapi kudu ku cara anu salantip-lantipna, cara anu sabijaksana-bijaksanana, cara dakwah dina cara menta hampura ka papada manusa anu hartana dipenta kalawan paksa pirusa, atawa ku cara demit, maling, atawa korupsi. Diselang ku Cipanonan heula rek neruskeun maca surat teh. Tidinya disusuku ku sorangan, meureun anjeunna nulis ieu surat teh dina sora batina geus ngarasa yen mangsana mulang geus deukeut. Cenah nulisna ieu surat oge tos salat tahajud. Mitra Pasundan, mungkasna surat teh ku kalimah-kalimah anu karasana ku kuring estuning celik putih telak herang. Celik putih telak herang ku kaikhlasanana. Ieu cenah. Mugia ieu surat teh mangrupa sora batin akang anu pinuh ku karumasaan. Yen hirup teh kungsi milampah codeka anu kacida gedena. Nyieun codeka kasasama. Ai minangka wawakil narima pangakuan ti akang. Nya nyai akang ngaku, akang narima yen anu nodong ai sabatul batur di bumi namanti guru, akang salah saurang ti antara. Kukituna hampura akang i. Beres surat dibaca, Cipanon kuring murubut. Ngabaseuhan pipi, tuluy mapai, plak pluk maruragan kana telas. Kang Engkos tos mulih ka alam kalanggengan. Kang Engkos manten gorombolan. Tapi antuk nama jadi hiji jalma nu gede oge jasana pikeun karaharjaan masyarakat Pilemburan. Rupina teh Kang Engkos teh husnul khotimah panginten Mitra Pasundan. Mitra Pasundan rupina sakitu dongeng Sunda nu kapihatur ti simkuring saparakanca. Mugia ageng sih tawakukna hapunten kana samudaya kalepatan-kalepatanana. Hapunten oge bilih dina dongeng Sunda nu kusim kuring saparakanca dipedar aya nami atanapi ngaran patempatan anu kasebat kasabit atanapi naon wae estuning mangrupi bagian tina jejer carita dongeng Sunda. Sumangga Mitra Pasundan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.